Sakitu wancigeusnya deka pecat sawed can teuing manehna ngalarista. Kesang anu agarajag masihan awakna geus teu dirasa deui. Suku siga nu ngarasa can. Sigana balas leumpang barina nanggung. Oreng mangkusmin keur ngagegeyot nanggung daganganana. Aya bedana jeung tukang dagang pada umumna. Ilahar nama nu ngaran dagang teh dagangan diembrakeun sangkan katingali ku nu rek meuli bari ditatawarkeun. Begitu datang ka unggal lawang nawarkeun dagang. Ieu mah dagangan di wadahan oblok leutik bari luhurna ditutupan ku cecempe. Ceuk saliwatan mah teu ciri-ciri keur dagang. Eta oge natawarkeun. Ngan henteu ari ngadon nyantong ka unggal lawang mah pikeun nawarkeun daganganana. Saperti harita mangkusmin leumpang mapai-mapai jalan bari nawarkeun daganganana anu ditutupan tean. Samalah natawarkeunana oge make dilagukeun sagala. Teuing benang elmu ti mana atawa guguru ti saha ngatikanan nawarkeun dagangan bari dilagukeun. Jeroan mangga kidulur raos pisan matak anjir, kana badan matak enak, kana sapu matak tiis, katuangan balarea, nu ngagaleuh matak sugih. Ceuk mangkusmin ngahaleuan bari leumpang. Rok barudak anu keur arulin ngadon ngajajar sisi jalan siga nu baris. Eta meureun pedah aya nu ngahaleuang bari nanggung tanggungan. Barudak teh malolohot. Nyidik-nyidik kana bibir nu ngahaleuang. Ari mangkusmin nyampak barudak anu ngalalajoan teh. Manehna ngadon monyong-monyongkeun bibir kandelna ka barudak bari molototan. Uriang barudak anu harita ngabaris teh ting balecir bari nurutan ngamonyong-monyongkeun bibirna ngalelewa ka mangkusmin. Teu ieu dipake hate karana oge barudak cenah. Srong mangkusmin ngaliwat kalebasa urang parawan anu harita keur nyampai-nyampaikeun popoyan dina gapta. Manehna nawarkeun daganganana ti dituna. Dibarengan ku suraseuri bari ulungah elenge pika sebeleuh. Jeroan neneng, mangga atuh neneng, jeroan ye matak edun geura. Mangkusmin nawarkeun daganganana. Budak parawan harita ngalieuk kanu ngomong jeroan. Eta parawan mencerong ka mangkusmin. Et manehna kana tanggungan anu keur ditanggung. Ret deui kana beungeut mangkusmin. Mangkusmin angger ulungah elenge pika sepeleun. Bari natawarkeun daganganana ti dituna. Mangga neneng, tah jeroan edun. Matak edun neneng ieu mah jeroan teh tah. Ceuk mangkusmin. Tayohna eta budak ngarasa teu ngeunah ku nu nanggung. Ngadon nyebut-nyebut jeroan edun cenah. Kana pakean dalem anu harita teu tulus dipoe. Mangkusmin ukur gogodeg bari ngagerendeng sorangan. Salah itu aing nawarkeun dagangan. Make cumidu sagala eta budak parawan teh. Hayang diteang deui meureun. Ceuk mangkusmin bari nuluykeun deui lampahna. Natawarkeun dagangan jiga tadi dilagukeun. Lebah jalan parapatan, ilem manehna mengkol ka kenca. Teu jauh tidinya mangkusmin asup kaburuan hiji imah. Tanggungan diecagkeun, manehna ngadon ngetrokan panto hareup. Mama Haji, Bu Hajah, jeroan edun mama. Bu Hajah, sok mangga jeroan ye edun lah. Ceuk mangkusmin. Teu lila manehna ngahuleng. Ari sabab nu boga imah eueuh nu nembal. Manehna gegerendengan bari
garo-garo teu ateul kana sirah. Kamarahan nanya Mama Haji Kosasi teh geuning eueuh ngawaro. Wah, silakan wawas ieu mah ieu. Lamun seug Mama Haji eueuh teh mah niat ngaborongkeun jeroan ka Mama Haji teh kana bolai atuh ieu mah. Manehna gagaro deui kana sirah. Tuluy ngusap kesang anu harita ngucurina beungeutna. Teu lila manehna ngoreleng ka pipir siga nu ngarasa panasaran. Boah keur leleston Mama Haji teh. Ceuk geurentes hatena. Mang Kusmin ngadon ngetrokan jandela bari gura-gero rada tari. Mama, jeroan Edun, Bu Hajah, mangga jeroan. Moal teu Edun atuh Bu Hajah. Mama, mangga jeroan Mama. Edun geura ieu mah ieu Mama. Ceuk Mang Kusmin gogorowokan bari putra ketrok kana jandela kamar. Sakitu gura-gero bari keketrok kana jandela oge angger kaya nu nembal. Mang Kusmin keukeuh panasaran, manehna luak lieu. Tre, di lebah dinya aya bangku. Teu talangke bangku dicopot ku manehna sarta dideukeutkeun kana lebah jandela. Kalacat manehna naek kana bangku. Mang Kusmin ngadon keketrok kana jandela bari beungeutna lungalengo neangan celah keur toongeun ka jero kamar. Beungeut ampir napel kana jandela. Tuluy manehna gura-gero deui leuwih tarik tibatan tadi. Mama Haji, mangga jeroan Edun. Bu Haji, jeroan Edun Bu Haji, raos jeroan mah. Ceuk Mang Kusmin beungeut antel kana jandela. Sakitu eueuh nu nembal oge Mang Kusmin angger teu eureun tina gura-gerona. Nyebutkeun mangga jeroan cenah. Barang manehna rek ngagorowok deui teu kanyahoan ti anggalna. Gantawang di pongkok imah aya nu ngado nyarekan. Sorana kawilang tarik bari siga nu ngambek. Anaonan maneh Kusmin? Kawas lain kolot pagawean teh ngadon tuang toong ka imah batur. Ceuk eta Sora. Barang manehna ngalieu ka lebah datangna Sora, gebeg. Mang Kusmin ngagebeg. Kasampat Mama Haji Kosasi keur nunjuk-nunjuk ka manehna ku tulak pantot. Sanes noong Mama. Alah, ngadon alesan sia. Eta apanan ngadon noong bari nyebut-nyebut jeroan sia. Paduli teuing, rek di jeroan, rek henteu, rek di peuting, rek wayah kieu, keun wae da jeung muhrimna ieu. Mama Haji ngadon susumbar ka Mang Kusmin anu harita masih keneh nangtung dina luhureun bangku. Montong loba alesan sia. Adieu, tugan kudu diwarah sia. Saur Mama Haji, anjeunna nyampeurkeun ka Mang Kusmin dibarengan ku ngulang-ulangkeun tulak pantot. Ningali Mama Haji nyampeurkeun ka manehna sarta nunjuk-nunjuk ku tulak panto, Mang Kusmin ngarasa reuwas lain lumayan. Gajleng manehna luncat turun tina bangku. Pecir, Mang Kusmin ngadon lumpat ti paparetot. Tanggungan mah ngadon ditinggalkeun di buruan Mama Haji Kosasi. Cagah. Wargi sadayana tiasa ngadangukeun dongeng carios nu sanesna ngalangkungan channel YouTube Dongeng Sunda Abah Salaman. Ulah hilap like sareng subscribe-na. Hatur nuhun.